Maningawah wad amat ya awak tiris. Tek balagi ay bisita sa pako maayo. Aduh, tiris boy. Di kembadinya ay. Saya ganti baju mah. Kena asap angin dia. Saya balik baik. Ting saya malas angin dingin deh. Aduh. Sawa pokoknya mau balik balik. Angin dingin deh. Alah, kena kisah ko ay. Ada buset, iya katanya mata saya. Aduh. Ay, semakin betul lah. Kita pagantang na, ini gusto kawawa, balik. Aduh. Kumat dakdikan gaya aduh, gusto ganteng amat ya, gusto kawawa pokoknya mah. Bikin kagodak lah, aduh. Ada ini ganteng dia ini kan ada kawa pokoknya mah ganteng aja sih mah sabar baju jeung bos ya kacamata mah ganteng pokoknya mah tuh kawa lah pokoknya mah aduh ayo balik bahasa ya kata main ya mana ayo bahasa kan main ya tah dengan baju dingin banget di jalan gitu. Kasih ya baju bagus amat ya. Ya baik cepet banget. Aduh, sabuk ngeri amat itu siapa tuh. Aduh, sakawawa pokoknya mah. Nah, bisa ganti baju bela ya. Aduh, sakawawa. Aduh, sayangnya aman lah pokoknya mah Pak Ai ganti baju tiris ya aduh Ai mah Ai ganteng ya misalnya itu bagus deh sepangin nis lah Ai nak ada stem pakai di kacamata nak saya pewek lebih ganteng Ai aduh lah ada stem di Ai aduh mandi baju bagus ya bisa pakai dia dia tuh Ai lebih garing kawain banyak baik aduh budak baik pada marontok teh lebaran haji mau dijual ya cair tadi kawawa jadi kawawa pokok nama bui mah jadi mau dijual ke lebaran haji jangan ke kan ke nan pakai mau di sebelah gitu bu sedep teh jeung capcin bu mbei cair iya amat gara-gara lockdown rehete ya ja orang dek boga acara. Wih, dia teh masih Mika. Campur legen lah gitu kaeng. Mik, wih non dia sibuk ente. hari hari isuk mah kurang ngawan embe hari sore mah tante sibuk Uga yang ini dengan barudak, argis kunon kepenakna dia. wih non gitu Uga yang dikaitkan acara. emang acara non Kadi kang herewasan. wih ada sih Ugu oh iya dong seru. wih atau seru tama tapi barudak naik kamarana ya ruh Ugu aing jetinya ho igen dengan barudak ka mana bawa. atau dia mah iya acara nang ada lain di kamari teh Ugu mah kamareta orokna aruh deui. iya mah komo laju jadi tuh Wih atuh hayu. kan mang kok ayo buat baru tangan ya mah
Kita ya budak ta. Si Samit jeung si Endat ta. Mit. Kanan geura. Mit, Ayo mang. kadieu lagi sakedeung. Ayo gitu mang. Pugu orang eta nek ngayakeun acara. Emang aya acara naon gitu? Yo kade ge aing ngaharewasan heula. Wih kadongna penting amat. Wis kadieu aing ngaharewasan yo. Tah gitu acarana. Wih, seru eta jeung ngaramekeun kampung mah. Emang di mana lokasinya gitu? Wih gampang lokasi mah geus tungturkeun kami bae geus. Oh geus lah orang neangan barudak. Heula cenah rame acarana. Weh geus sayulah. Yuk. Masya Allah eta si Ciko hes bae. Wih, enak rame kieu, jeung kaget aing ye. Enaon sih rame-rame kieu? Pugu mah aing teh nek ngayakeun lomba. Wih, mang acara naon gitu? Oh geus ayo sia milu jeung aing ulah molor bae. Ayo geus yo. Lempang teh sih. Hei, geus gerah udang siap selempang teh sih. Ya lempang kumaha bisa labuk kieu aing mah. Mimiti nangis ayo, lempang deh yuk. Ayo. Wih, kok aing paru sedang nanya banyak baru lewat juga. Mang, kenal sih ngalamun badinya duaan. Biasa ya aing keur ngalamun mikirkeun pagawean. Wih dia ari pagaweuna mending keneh milu bae jeung aing. Ka mana kitu? Pugu aing teh nek ngayakeun acara tapi wasitna. Wih, aya acara naon kitu kudu make wasit sagala. Geus kede baheula yo aing ngaharewasan heula. Oh nya, Oh. Emang acarana jam baraha? pugu mah acarana ge sore ieu. Oh, geus ari kitu mah. Lain ieu mang, acarana di mana kitu? Atuh eta di lembur. Urang ngarame-ramekeun lembur bae kitu acara. Gus, hayulah. Yuk.